Naon sababna pembalasan kanggo ahli Allah di akhirat lain di alam dunia. Alasanana ye amal awalu anapun anu kahiji ya alasan anu kahiji eta pali annaha maka sanyana itu dar eta doi kotul aktor anu rupek penjajahanana. Berarti di dunia teh lamun dipake pembalasan mah heureun teuing moal mahi kitu. Rupek penjajahanana lamun ieu alam dunia dipake wawales pikeun jalma anu iman. Wa yu'ti jeung mere saha Allahu Gusti Allah li ahadil mukminina ka sahiji jalma anu ariman kabeh pidaril akhirah di daerah akhirat pimil ki wahidin dina milik anu sahiji saurang we saurang minhum tina itu mukminin musirota sab'ima ati amin lalakon 700 tahun. Subhanallah. Eta teh saurangeun jalma anu iman matakan dibere na pembalasan pikeun jalma anu iman di akhirat teh tempatna hungkul pikeun cicingna eta jalma anu iman. Lamun ngalakonan ngurilingan di kurilingan eta tempatna ngabiskeun waktu 700 tahun. Saking legana nya teu kabayang legana eta teh pembalasan pikeun jalma anu iman. Ari cek urang pan tong boroning sadunya nya sakacamatan ge lega urang sok mun dibere tempat sakacamatan jadi sultan di alam dunia. Ieu mah 700 tahuneun lamun dikurilingan dibere tempatna teh pikeun jalma nu iman kitu. Matakan sing gede harapan urang ieu teh sabenerna mah hikmah teh pikeun ngadobrak daya semangat urang pikeun ngaronjatkeun keimanan ka Gusti Allah. Mata cek wali mah lamun ibadah hayang ngarepkeun dunia cenah cek wali Allah mah cek aranjeuna mah cetek boga cita-cita hayang diukuran balasanna ku dunia. Matak anu layak pembalasan mah kanggo kakasih Gusti Allah mah lain dunia. Sabab naon? Sabab tadi teh rupek teuing moal mahi. Ya. Berarti teu kudu nganaha-naha nya. Teu kudu nganaha-naha rarasaan mah asa kurang kumaha urang teh boh dina ibadah, boh dina muamalah ka Gusti ngabdi ka bangsa Bumela jeung dulur akur jeung tatangga nyobat. Tapi naha bet sagala gagal di alam dunia. Naha bet sagala rupek ya di alam dunia. Ibadah mah rajin tah berarti ulangan naha-naha kadinya. Saur waliullah mah kaliru lamun boga pamandegan kitu teh eta teh sarua jeung paribasa hayang narima upah di sawah. Atuh narima upah mah lain di sawah. Kitu nya sok sanajan geus gawe di sawah atuh minta upah mah ulah di sawah atuh ka imahna kitu bahasana.